orang bentur. Jika ini barang lucu aja lucu mak para. Deh pala. Teman-teman nu ngalewat kadi yuk hareup beungeut aing. Kana koe begal ta. Lumayan beng di ngopi. Heh. Heh. Anjing. Sabunan heula tuh. Mantap jiwa. Panran Dilan nih mah. Dilan. Apalagi pan waisan. Pokoknya mau huhuy lah. Mina mah teh imah udah ke. Mau gawe aing gawe sapo-sapo atan. Imah eta kabala terus ieu lah. Suruh hayang di leumpang wae eta urang pusingeun meureun. Waisan. Assalamualaikum. Sare ieu budak. Hah? Jadian. Gimana? Udah ganteng-ganteng? Insya Allah. Oh, bege jadian. Baju eta pakai kacamata tanaon eta dong bentur. Nges waisan amalnya ho imah turunan ti kolot. Turun menurun. Iya tak pewaris. Waris naon? Lalai. Unek dong tadi unek naon? Menjemput ayang itu tersayang. Jauh. Lahir aku kita pawur. Benar. Pusing nih. Jauh ke jelema wae. Benar wisan. Saya maksud mau iya dulu. Imah kita kajuan. Saya kan teu bebeja jing dit melaburna. Sabun teh lah. Udah bebeja kana dia ieu. Ai. Isin aing pake omong batur bae. Naon pakai
isin saki ganteng mah. Itu batur dia tuh udah bunuh diri na tong aing disalahkeun. Astaga. Aing setuju kan gitu. Babawaan bae ke kotok ke naon. Kunaon hendak kana dia. Dia kali aing mah Isa eta sajing, saha nuon mah, salah babawaan. gitu dia teh nyaho. Paneta anu jeung dia ka dieu duaan. Nu pertama ka dieu budak-budak si Rohaye. Eta pan aing eta mah. Ya babawaan mah kotok mah naon. Tadi nage ari dia mengaku gitu doang. Dia mah geus ku aing mah teh kita mabur. Geus deui aing mah imah babalatak los teh mana kudu gawe ya aing. Ya eta batur dia. Bedah gitu. Saha waisan saha arana. Anu jeung dia. Kadang-kadang tes Rohaye datang ka dieu. Jaduaan jeung dia. Ulah popolongan bae dia. Eta batur dia. Geus dia mabur ka itu ulah ka dieu. Nyeun masalah bae dia ka aing. Nyeun geger bae dia tetangga pada ngaromongkeun. Nya nu bunuh diri gara-gara si Rohaye. Geus dia mabur ka itu tetep ditubuhkeun jadi sapu. Lempang itu ulah nyeun masalah bae di dieu. Oke, ayo naon di dieu ari urus Rohaye mah. Geus mabur ka itu. Heula. Naon? Heula. Anjing. Ada cabna, aing ngobodok, terus dia kasih lembang ngabur. Sesuai kemang anak mah. Bilang anak mah. Cau Rohaye apa aman anjing ya. Iya, kira pembawa lah. Jom. Naon? Aing menang cau ya lumayan jadi gobor. Paraon jika aing diberen ciojak nuki mah para monyet aing mah biasa lagi makan burger nu kitu mah tah baru ka itu bawa ka budak tah dikeun ka itu lah aing oba aing mah Monyet. Gaya bae monyet. Geus lah aing. Raden berat dan sadia. Dari mana ka dia? Ayo ngopi geus, ngobrol. Bangga ngajak turun ke dia. Lain. Nah, bayar. Oke dia.